Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Umat Islam akhir zaman seueur anu kasasaran, ucap lampah patekadan, seueur pisan pamusyrikan. Musyrik kufur pamurtadan, tos jadi kabiasaan, teu ieu jadi pikiran, matak ruksa kana iman. Syahadat sok diucapkeun, salat oge dilakukeun, majarkeun teh cukup iman, eujeuh ngaku kaislaman. Najan laku teu napakan kana aturan pangeran, teu gaduh rasa nyalahan, eta teh pangajak setan. Ari ngaku umat Islam, ari lampah siga setan, mabok zina perjudian, anu jadi padamelan. Seueur ulama diancam, peda ngajak lebet Islam, da kuring mah enggeus iman, da cukup Islam turunan. Ulama dipikangewa, nerangkeun aturan hakna, ngajak salat jeung zakatna, majar boseun ngadengena. Seueur ajeungan nerangkeun kana hukum ti pangeran, seueur anu ngabalieur, bongan jauh jeung kahayam. Seueur ucap pagawean, teu sesuai jeung aturan, jiga hade sareng iman, padahal mah kasasaran.